Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan Sanggar Panghekar Kota Tasikmalaya. Di sini kami tepatnya di Kampung Cigula ya, di Kampung Cigula, Kecamatan Padakembang. Alhamdulillah, insya Allah sebentar lagi kita akan sama-sama menyaksikan prosesi mapak calon pengantin laki-laki. Tentunya jangan lupa Anda sebelum Anda nonton subscribe dulu ya, dan kami tunggu komennya. Terima kasih, selamat menonton. Prosesi mapak calon pengantin lelaki disiarkan langsung di tempat kediaman calon mempelai wanita, tentunya di Kampung Cigula bersama Sanggar Panghekar Kota Tasikmalaya. Yo Akang. Cek bakeh akarna, ajek tangkalna ngarandakah, dahana lembok dauna, hibar kembangna, lebet buahna, petikeun di akhirna. Nuhun Gusti Nu Maha Agung Maha Welas Masih ka umatna sakumna bae. Ieu buah sejak mapak pangantenan, mugia teu janten bentuk gandrung palias sanenya campa. Sarendek segala sababat sapi anehan, kacai jadi salawi kadarat jadi salam, nangtung na kaliman lempang nakar keman jatika jatika rumangkap nepi kapati dilajak diticak diri pamri alias tehundak euy. Sarendek seigem sapayun tangtung nangtung na kilungan lempang nakar keman jatika. Raja orang tersumpi jun.
aja. Si tangkurak teh saya teh ngisinkeun kawa. Ngongona, nah eta teh tungtungna teh sun. Oh, meuni teu dikalimakeun sareat. Ngisinkeun kawa. Aduh sun hapunten anu kasuhun hampura anu dipimaksan. Uang arek kenek dipayun lain ujung rianta kabur. Ieu teh saking bingang. Arena incu wa bismillah rek rumah tangga. Urang bagiakeun ku urang, urang hibur ku urang, urang doakeun ku urang sun. Oh, kami kakadak inget ka si Amu. Pun bojo ku kekeh cenah hayang nyaksian incuna peda bismillah rek rumah tangga. Ditanyusul ku aki teh. Mau aki tuker nonton di balik dia palang siang ngiring jeung rombongan. Aduh, lain. Apalah dia mah parawan sun. Mau aki tuh nonton di dia. Lu gelis. Aduh, lain. No ieu mah baheno. Jabagolis ieu mah. Kamana tur si Amu? Palang siang sasab kamana karep? Amu. Loh, lain gitu mah di hanapeun bedug lain. Assalamualaikum abah. Aya nama teh hariwang. Nih zaman sekarang mah sudah modern. Geus pake Android segala. Ari Amu di mana? Make ninggalkeun sagala ieu kuring nyasab aya di parapatan teuing belah mana abah? Allah. Kapan dia di kampung Cigulang? Sok di parapatan ke belah kenca. Eta kenca. Tuluy ke belah katuhu. Eta katuhu. Tuluy lurus yo. Make ninggalkeun sagala bingung. Ieu nu rame meureunnya abah. Allah itu kurung tidak kok. Itu si bebek si Siapa sebelah? Waduh, itu Syamu. Sebelah. Ya ilaha illallah. Allah ilaha illallah itu Syamu. Ayana. Ya teh kemana tuh? Tukang kenang teh. Ayana. Aduh. Ayah ilaha illallah. Isikkan. Kadia sedih. Yalah, ayah geget sama jika dewek tadi gelis. Aduh, cicik sedidinya. Keheula atuh ieu teh bebek sayang. Keur hideung teh nurus tunjung si lain teh. Kunaon atuh nini? Aya naon atuh bebek? Lain aya naon sidi kurang teh boga kabunga. Incu urang bismillah rek rumah tangga. Urang hibur ku urang, urang bungahkeun ku urang, urang bagiakeun ku urang. Nini. Ieu harinya marek bantuan wa dihareup. Ulang isinkeun. Sok dilatih heula ku ulang isinkeun. Makanya sesepuh kampung Sumping. Sok ulang isinkeun. Hiji. Eta hiji. Dua. Eta dua. Tilu. Ngagita keula sakedeung abah. Allah. Kurang ajar. Anu mana tuh bebek? Anu nyuna sate nini anu nyuna. Nya. Sok sekali deui. Hiji. Eta hiji. Dua. Eta dua. Tilu. Apa salah dan dosaku sayang? Sini. Yang mana tuh bebek? Yang mana? Ayana. Siapa ini layak geraya. Ngisinkeun eta manya nyamut tamu kikituan. Ampura abah Anu nyuna kapan urang mah urang Sunda. Ibing Sunda, bahasa Sunda. Ulang isinkeun sok bari ngawih bari nyanyi yo. Menglingsir. Allah, siapa hayang joget-joget kamu? Allah ilaha illallah. Halo, keprok. Halo, ampun, atur nuhun. Ayana, Allah, hadir sedang gerakan teman kamu. Halo, hatur nuhun. Halo, ada kamu ada di mana? Hayu. Holo, hayang kamu kasep. Siapa isikon? Hadir. Ayana, atur nuhun. Holo. Aduh, ampun. Sini berkali-kali segala. Kasih balas seperti ini. Ayo urang papatkeun urang
semangat piguyon. Tata Muhammad Syakelen. Tarajan gesang ngampar calon mantu parantos katawi singarong heap datang haturan bagi ligi haturan bagi yang sedang haturan bagi arapes haturan ibu kangoko yang penuh layan kembang bangkai kaki Mas Putra dan Mas Sumping marhaban ahlan wa sahlan bi khudurikum jagong tuhur menang hatur bagi yang lega haturan bagi Sumping, haturan bagi lega mangga diapit bo apa ibu calon mertua di kali dia apa mama utamina mangga kembali yang mana tadi pagi kita sama-sama menyaksikan pagelaran mapak calon pengantin laki-laki yang di Kampung Cibula ya. Dan maaf saya tidak sampai tuntas dikarenakan kami buru-buru ke tempat yang kedua. Jadi sekarang ini kami ada di Kampung Taraju ya. Kampung Taraju tepatnya di Kecamatan Lewisari. Ini berbeda yang tadi, yang mana tadi adalah pagelaran mapak, sekarang itu adalah pagelaran kirap pengantin. Tentunya kirap pengantin ini yang penuh spektakuler ya, patut kita tonton. Tapi jangan lupa sebelum Anda nonton ya, subscribe, like, dan komennya. Kami menunggu ya komen Anda tentunya untuk memotivasi kami ya. Jangan lupa sekali lagi like, komen, dan subscribe-nya. Sanggar Panghekar Kota Tasikmalaya mudah-mudahan ada di hati Anda. Terima kasih atas segala perhatiannya. Kembali kami mohon saran dan kritiknya. Wassalam.